Kang, ya orang dikumpulkan di dia arek naon. Jadi kieu ente ieu dikumpulkan secara mendadak ku saya nya karena urang aya misi. Urang teh dibon kudu hajar. Dengekeun heula ulang tong kalimah ka kolot. Siap. Si beji ke mana? Nyawa tah si Bogal tah. Mainnya saya bisnis. Bisnis naon? Tuh, bisnis naon buat. Wih, jangan-jangan bisnis leueur ka budak. Sudah nama bisnis. Jadi urang dibon ya kudu boga hajat nya titah ngamankeun parkiran, keamanan jalan jeung sagala tek-tekengekna. Ya. Ayo jeung naon we? Iya. Jeung gambar jalan anu nek di urang diamankeun. Berikut titik tempat anu hajat. Denah lokasi gitu. Nya dena lokasi, lamun cek bahasa kerenna gitu. Kan saya mah nya bahasa keren tah duitna, bonana. Kurang bara duit di banding hajat. Iya, nya 20 juta, 220 juta, 550. Sabaraha nol lah Kang. Bukan teuing lah, nol lagi maruragan eta heula duit mah ulah dihitung. Ya heula gambar heula dina jalan teu sabar cicing Main heula. itu heula Kang. Cicing ya digambar heula ku saya dina jalanan. Tah, ieu jalan raya Jasinga Cipining, ieu jalan raya leuwih ieu Malangbong. Ieu Parapatan, ieu alias masjid di dieu. Nya, di dieu warung si Padang, nya, ieu parkiran di dieu nu boga hajat. Nah, apabila ieu mobil asup bajajal-jajal alias nyeseg, ulah dipaksakeun. Sebelum eta mobil diasupkeun ka dieu atawa motor, lokasi parkiran kondisikeun standby kendaraan. Siap. Itu ulah dilewatkan ke belah kulon karena di belah kulon eueuh lokasi parkir sempit bisa oge dilumpatkan ke belah kaler di pinggir jambatan. Oke, Nya ya siap, lokasi siap. parkir nya Siap. bisa oge di dieu sebelum warung si Padang di dinya aya parkir kabarna rek datang mobil bus gitu mobil nu rada gede teh ya gitu panjang lah bener. Mau sewa apa ngangkut lu? Hajatan ya. Eta kawasna ngangkut kue, eta bawaan kue tinu hajat. Nah, awas ulah poho nya informasikeun kabeh nu aya bararudak nya tah lokasina. Sok pelajari heula ku ente tah kitu. Ku ente pelajari heula tah, ieu denah jalana. Ieu denah lokasi parkir di sebelah Saibul Bet alias Saibul Hajat tah. Pelajari ku ente. Ulah culak-culuk wae, pelajari heula duit gampang. Siap. Sok laju hajat bae lah bos. Pelajari heula ulah sampai ieu. Jadi ieu kudu bener-bener urang Iya, aing teu pikiran. dengekeun heula. Ada pikiran di tempat. Dengekeun heula ge. Jadi urang kudu bener-bener ngalaksanakeun tugas di boga hajat. Kudu bener-bener amanah. Aman, tentram, terkendali. Siap Kang, siap. Ya, awas. Dari hal-hal kriminal ataupun kriminal otomatis harus dijauhi, Siap Kang, siap. dijaga, diraksa alias Kang, siap, Kang. dipelihara. Oke? Oke, Siap? Siap Kang. Kontak bararudak di luar. Siap Kang. Apabila aku saya tidak ketemu, harus diketemukan oleh NT2A. Ya, siap. Oke? Pasti Siap. dikatakan orang. Berangkat. Siap. Ini Oke, sing selamat kurang. ya, Berarti orang warung libur. libur heula warung mah, warung pembegalan, ya, segala macam percintaan gitu libur. Oke, siap. Nanti kita ketemu di sana Oke, di siap. perapatan Siap. ya sekalian sama bocah-bocah yang lain. Oke, ya udah Oke. kan udah salaman jangan Oke. 2-3 kali.
Ya baru dah, ayo orang bagi tugas. Ya, tamu anu ngabesan geus datang saparo, panganten geus standby di nu hajat. Ya, ya sementara saparo can datang karena kejebak macet mungkin. Ente duaan di sektor ieu ka kidul tugasna. Ya, Mang Dole di dieu kawetan. Ente cek di dieu ka kaler. Siap. Ayo, laksana ke tugas masing-masing. Ayo, bubar. Wih, ya kesempatan orang ya. Kesempatan naon ya? Bapak mangsa. Pantari tengah dengi amanah. Oh ya. Mari tanggung jawab urang, Bang. Saya nomor ulah kriminal lah. Bapak kalau laksanakan itu sudah mulai. Lain kriminal. Surabaya sudah eta. Orang ini kan ulah tanggung jawab urang ya ini. Oke. Sampai urang aya kejadian naon ieu. Bahaya urang itu. Jadi orang kudu ngamankan gitu. Oh lah urang bisi di prakerdel aku tengah ada. Serangan ada teguran. Ya, di mobil ngalangan ya, nu lain keluar ya. Coba umumkan atau naon teh di mana teh? Oke, siap. Urang dulu ya. Oh. Masuk lagi. Kang Dahlia ieu mah. Di Mumun. Oh. Weh, jaga bis gitu nya. Tapi kan belum kita bisa diamnya. Jangan tuh. Nah, ya kan baik. Apa dan nama? Geser deh. Belum ya? Lumayan deket. Nggak jauh-jauh amat.
Kak. Ada 1.000 mobil lagi yang nunggu di sana. Tidak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kan? Ya. Tugas saya jaga parkir, keamanan jalan dan segala macamnya udah beres ya. 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 Sekarang saya mau pamit pulang. Nah, oke, kalau udah beres, kalau mau pulang pulang aja. Apa mau makan dulu? Ya, makasih banyak. Langsung pulang aja. Ya udah. Terima kasih ya. Yuk, sampai Ayo. kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.